Satu karomah Tuhan Abdul Qadir anu indah jasa anu indah. Ketika ayah hiji wali Allah ngalakukan kesalahan, setelah ngalakukan kesalahan dicoret dina martabat kawalianana. Geus lain jadi wali. Seluruh wali saat eta aya 360 wali ngadoa ka Gusti Allah supaya dihampura kesalahanana, tetap teu dihampura. Tetap teu dihampura. 360 wali bebeja ka Tuhan Abdul Qadir. Abdul Qadir langsung ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, aya wali Gusti anu dicoret dina kawalianan nu nangkat wali Gusti nu nurunkeun wali teh Gusti. Lah kesalahan setik bagus teh geus hampura jadikeun wali deui. Cik Gusti Allah teu bisa Abdul Qadir sebab aing memeh nyieun sasaha geus ditulis di Lauhil Mahfuzna nya bakal kaluan ti kawalian. Aya nu ngasupkeun kawalianana memeh sasaha-saha. Aing teh kalau aing nu ngahapus aing kene tumatak lawan hapus deui. Widih cak Gusti Allah ikhlas amat sih. Teu bisa ieu hak peto aing cak Gusti Allah. Henteu Abdul Qadir teu bisa. Pokona deuk diasupkeun ka wali deui. Ye ulah kitu jangan aing nu ngangkat wali deui kajen deui mun teu diangkat teh. Ku kaula deuk dihampura bae deuk diasupkeun ka bumi kaula. Teh. Ambo si Abdul Qadir cek jalan wanian apa gila bakula bae. Udah ke satu bari bagi bae kumaha maneh bae geus asup-asupkeun terus kumaneh nu kumaneh deuk diasupkeun wali coret eta catet anu moal kumaha maneh bae ayo nuturkeun maneh bae geus da kitu jadi pangeran mah. Ya Allah. Saha nu nyaho Kapolres diangkat jadi wali kota. Iyalah keistimewaan karomah Tuhan Abdul Qadir, Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun karomah Tuhan Abdul Qadir datang ke maghrib mal salat jeung nahi. Resep biasa tiis perasaan. Tiis. Nu tadi dicaritakeun Bukitun Mudi. Catatan. Begitu dibere buku eta makan dina Tafriqul Khatir. Lamun dina Bahjatul Asrar mah lain kitu dongengna. Begitu munajat ka Gusti Allah dibere buku. Tah Abdul Qadir dibere buku ku aing. Jang nyatetan murid maneh. Pong datang ke masrik buku lagi wajah Tuhan Abdul Qadir di catatan murid-murid anu beat anu sok zikir anu sok halqoh terus dicatat anu sok mamaca dicatat anu sok nyebut-nyebut ada Abdul Qadir babaca we deh catet kabeh anu ngaliwat doang yang ngaliwat ngadenge Tuhan Abdul Qadir al-Jailani catet bae Tuhan Abdul Qadir cak Gusti Allah hai ulama catet bae atuh kabeh kos kitu mah neraka kosong bisa catat baik lagi catat baik ke kantor ini malaikat demo malaikat percis kos 22 kilo 12 kali ke Jakarta. Hei ulah gitu Abdul Qadir hargai Allah gani jadi lamun anu jelema taat dicatat bagus tapi nu maksiat mah dicatat kira-kira atung ke malaikat malik sepi di dalam paling di Ahok pada hari tanu. Atuh lamun teu boga hidayah, lamun boga hidayah lain deui masalahna. Ye, ulah kitu teteh cek Abdul Qadir keke. Sia ulah ilu campur urusan sia malaikat. Urusan Allah sama pangeran. Urusan aing diangkat jadi wali. Atau aing numpang jadi wali, ku aing dicatatan ka cicing sia malaikat. Ambo malaikat, cicing aing urusan Allah. Allah berbeda deh laporan Abdul Qadir ulah kabeh teh atuh aing untuk salat ulah dicatet cicing Gusti. Ya Allah. Cak Gusti Allah kapan eta mah bodoh cak Gusti Allah. Gusti nyen bodona, Gusti nyen pinter ka kaula cukup nyen pinter kula ka Allah ka Gusti atuh kula bakal japatan murid-murid kaula atuh kitu bae sih amat sih. Ya Allah, aya sudah bae atuh Abdul Qadir. Catatan punya nawa murid-murid nu beat catat anu takwa catat anu korupsi ge dicatet kabeh catet Kapolres aya dirinya Dandim aya dirinya ngan ditungtung aya kabeh catatan murid aya begitu Gus araya kabeh dilaporkeun deui Gusti ieu can anggeus catatan pan ku murid-murid kula ke tahun berikutnya bakal dicatatan deui di buku ieu. Ye, kita mah kabeh ngaranna makanan kabeh ieu mah. Engke tahun 2015 aya deui ahli thariqah catatan deui. Tahun 2017 tahun terus jadi catatan bae. Geus sabodo sia atuh Abdul Qadir aya kitu mah. Di catatan bae terus. Saha nu nyatetna kula? Cek
Abdul Qadir sebab gua mah teu pae saha jelema anu macakeun ngaran kula iraha bae ketika dibacakeun kula hadir teu kumaha tuh asal nyebut Abdul Qadir Al-Jailani kula hadir sedangkan di mana kula hadir kula menang prioritas di Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah nu matak eueuh hiji hadiah puji kosong tidak hadiah ka Tuan Abdul Qadir di mana bae Syria Yaman Arab Indonesia babeh dibuat asal tas Abu Bakar Umar Utsman Ali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu make Al-Jailani mun Syekh Abdul Qadir dong Abdul Qadir mana pondok acak-acakan ieu mah ieu kudu make Al-Jailani tah hiji deui Gusti Allah janji kula ka Gusti aya naon deui atuh maneh dicatet janggeus nu brengsek ku maneh pan dicatet bae eta Gusti hiji deui kula mah naon kula moal waka asup ka sorga dek cicing dihareupeun lawang jahanam ajur naon dek neuleuan catetan murid kula bisi aya nu di ka neraka teh malaikat malik diancam polisi Masya Allah aduh Abdul Qadir geus kumaha maneh bae atuh dibere kewenangan neraka kumaha maneh Abdul Qadir nah kitu jadi pangeran iyalah rahmatan lil alamin urang lamun ngadengi kitu eueuh di nerakaeun kabeh nu mantak pejabat ku korupsi makin korupsi asal Abdul Qadiran bae teu ditarima ku Abdul Qadir ge nah iyalah indah jasa urang nyadaikeun karomah terakhir padahal loba keneh kan aya guru urang duriatna wah mun nyaritakeun karomah Tuan Syekh Abdul Qadir masyaallah ulah Tuan Syekh Abdul Qadir wali-wali nu aya di ulang Syekh Mansuruddin can kula dicaritakeun kula boga manakibna geus boga Syekh Nawawi geus boga Syekh Maulana Hasanuddin geus boga wali-wali sanga ya Allah ieu mah Tuan Syekh Abdul Qadir terakhir Gusti eueuh deui pangkat anu dibikeun ka abdi teh kutubul auliya seluruh wali aya di handapeun dampal suku abdi saha anu leuwih luhur kitu kene Abu Yazid Al-Bistami ketika nyana merasakeun eueuh deui pangkat anu disandang ku nyana pangluhurna sebab bisa apak-apakan ka alam malakut hayang nyaba ka alam malaikat bisa hayang nyaba ka langit kadua katilu bisa ya Allah ya Rabbi wali Allah eueuh deui nu pangluhurna tetapi aya ketukan hati hei Abdul Qadir hei Abu Yazid ingat coba singkapkeun deui tabir di jero hati singkapkeun Masya Allah hari itu saha cahayana nembus 7 lapis langit surga neraka nembus 7 lapis bumi kahandap Gusti aya eta saha sujud maneh cak Allah Abdul sujud maneh ka bumi Abu Yazid Al-Bistami ngaharep bari tewasa Masya Allah ternyata dihareupeun cahaya ieu mah awak aing teh horeng kotor kene ternyata kapangkatan teh horeng jadi hijab ternyata derajat teh horenganan jadi hijab ya Allah ya Rabbi cahaya tersebut ngangkatkeun suku ternyata aya kokotor lembu anu nagrak tina dampal suku diusap ku Tuan Syekh Abdul Qadir diusap ku Imam Abu Yazid Al-Bistami dina saah dikabeungeutnakeun ya Allah ternyata horenganan cahaya eta adalah cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nihayatul auliya bidayatul puncak derajat kewalian Nabi mah kakarak leng-leng Nabi ieu urang geus jadi luhur jasa urang manusia luhur jadi pangkat wali dibandingkeun jeung Nabi mah kakarak leng-leng luhur jasa kese jasa sama derajat Nabi teu bisa dikasam sama kakarak Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke Madinah bari maca babacana moal dibaca kukula babacana lantaran panjang dirinya langsung sujud tawasul ya Allah moal balik kula malamunkan ka pamit muka kuburan al-bunda keluar Kanjeng Rasul bari sasalaman meluk hada waladi ya Abdul Qadir
turun deui ka jero horenganan seluhur-luhurna pangkat kewalian dibandingkan jeung nabi eueuh nanaonan nihayatul aulia bidayatul anbiya puncak kewalian kakarak kamimitian pangkat kanabian pohara jasa nabi. Sayyidina Umar istimewa jasa ketika di Mesir Bengawan Nil eueuh caian ringkos orang Mesir kabeh lapor ka raja teu bisa kumaha gubernur maksudnya teu bisa kumaha aya ge di Madinah. Umar bin Khattab coba laporan ka ditu laporan ke Sayyidina Umar Mesir pailit boro-boro nanaon tatangkalan geus teu jaradi Bengawan Nil eueuh saya Masya Allah cek Sayyidina Umar gancang cerita bener we nyen suratnya suratna kumaha dibacakeun lamun ditulis panjang ngan moal sebab surat ieu lamun dibacakeun bisa jadi pelet moal ieu bahaya Haji Mamin geus tempo bae surat naon nih aya I love you-an masalahnya. Kepada yang terhormat Bengawan Nil yang ada di Mesir, saya adalah Umar bin Khattab, kekasih Rasulullah, kekasih Allah. Allah menghargai aku dan Rasul Allah menghargai aku. Kalau engkau wahai Bengawan Nil tetap kering, awas, aku laporkan kepada Muhammad dan aku laporkan kepada Allah. Hati-hati Bengawan Nil, mohon hari ini juga ketika surat ini sampai kepadamu segera kau harus ada air. Wassalam Umar bin Khattab. Nyuratan geus lain ka jahe deui. Nyuratan geus lain ka awewe deui. Nyuratan geus lain ka atasan deui. Nyuratan geus lain pada makhluk manusia tapi ka Bengawan Nil di suratan. Segera bikin bari ka ditu. Cara mikeun aku mah angsongkeun ka dinya hese amat cuma tinggal mikeun we komo nyieun. Nuhun atuh kuburan we ka Mesir. Langsung turun coba Umar hebat henteu jangan. Aing mah kakak ngadeng menyakali di suratan. Lamun ieu bener-bener Umar haji terjadi aya caian aing endep sujud ka hareup. Aing jadi muridnya anak ka jeung guru pemage. Moal keluar ti anak aing mah teu nutup bejana bae. Awas ya surat. Tah, Nil, ya. Surat di Umar tah. Ha. Eta kakareke samenit langsung terus 2 menit 3 menit cai ngagedean Masya Allah cai ngagedean pohon orang geus adi cangkengnya na je atuh aing karendem ieu mah gegeraan bae ka ditu kumaha cek dina Umar Tuhan kula mah geus moal nyaritakeun Tuhan leuwih nyaho kumaha Tuhan leuwih nyaho aya sia dinaon tuh ka dieu kula hayang jadi murid kula yang jadi murid hayang cara Tuhan namun sia hayang cara aing moal bisa eta mah pamere Allah mun kieu mah sia hayang jadi murid hayang ka Allah adapun dibere jeung henteu teh mah urusan Allah geus teh mah serahkeun ka aing sabab salah bae sok hayang hebat cara aing bloon sia sahabat ke di bloon atuh kumaha Haji Mamin bloon kumaha Habib Rozak mah ablaul bloon ya ieu mah di dia bloon kabeh maksudna ibadah teh hayang hebat hayang usul ilallah